A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Ila hadal Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma a'tina ilmal ulama wa hikmatal hukama wa siyasatal muluk bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifat. Hartosna sajalma norek tumandang norek ngaji dina hidipan maka kudu ngabongkar heula mabade anu 10 kayaning nganyaokeun mabade jeung mauduna jeung saterusna. Jadi jumlah jamblahna mabade ilmu nahwu aya 10 antos kamari nya anu diterangkeun ku basa Sunda. Karena ieu mah supaya tereh beres nya karena ngaji dadakan. Ngaji dadakan nya. Ari ngaji dina kealusan mah dadakan alus nya tata. Jadi menan ieu neraskeun kana masalah mabade 10. Tos tanya mabade anu 10 ta anu diterangkeun ku basa Sunda maklumnya. Mah teu hos mah apakah arek fi'il hungkul apakah arek isim hungkul ari hos mah tangtu mata urang ge lamun milih ka jalma hiji antara dua kudu khusus kudu nu tangtu kitu nya. Puraku urang arek kawin langsung dua moal nya membutuhkan hiji heula hiji ge eungap eungap hiji oge komo pangasilanna teu tangtu mah serabutan nya ceuk orang Jakarta mah serabutan teu puguh hiji ge eungap komo dua nya. Sanajan aya keteranganna dina Al-Qur'an pankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba nya aya dina surat An-Nisa. Kudu kararawin nalika maneh kabeh ka istri-istri anu cinta maneh kabeh sabara dua masna teh wa sulasa 3 wa ruba 4 nantinya ulah dipotong-potong ayat teruskeun nya tah teruskeun ngan lamun maneh teu mampu sieun teu adil pawahidah hiji bae ulah hayang dua lamun sieun teu adil mun teu mampu mata kapan daharat aya anu jelema lempangna dengdek nya eta teh anu jelema pamajikanna 2 atau 3 nyanung judulna mah teu adil tah mun jelema engke daharat lempangna dengdek sabelah eta nyanungna teu adil gitu tah kudu adil nya. Mata amun kiai nyanung ulah riweuh kiai mah nyawa ilmuna nya ulah riweuh ieu mah kiai 2 riweuh nya ari anu ngajablay mah teu riweuh eta nya kumpul kebo ai kiai arek 2 3 make diriweuhkeun kieu mah nyawa ilmuna nya ulah goreng sangka kiai nya kiai majikanna 2 3 ulah goreng sangka ada kiai mah punya hukum kadang-kadang nyong ilmuanana tadi urang mah seperti jamaah bodohnya ulah gampang ukur heula ku urang mampu man 2 nya lamun teu mampu hiji atuh hiji teu mampu lamun mampu teu hiji acan puasa eta mah nya da hadis ge kitu ditah puasa ajan macan mampu kawin nya eta jadi urang kudu tangtu sagala perkara ge tah tadi teh menan aya nu hos aya nu amhad hos teh anu ditangtukeun kaya ning ieu karning mana kudu ditangtukeun contona seperti alifu bismillahirrahmanirrahim tah eta tangtu berenang dina ta'alukna hos nyata anu ditangtukeun teh nyata seperti contoh walifu bismillahirrahmanirrahim nah ta'lifi bismillahirrahmanirrahim tah eta disebut ta'aluk hos nya. Anu disebutkan ta'aluk am nyata mana seperti contoh mana ibtida
nepi bismillahirrahmanirrahim nya eta ta'aluk am jeung di ta'aluk khos mah jeung am ieu aya anu muqaddam aya anu muakhir aya nu disebut muqaddam nyata ditihlakeun ta'alukna mana anu muqaddam ditihlakeun abtadi'u bismillahirrahmanirrahim aya nu disebut muakhir nyata maneurikeun ta'aluk contohna bismillahirrahmanirrahim wa alifu eta ngana ta'aluk nu dipaneurikeun na muakhir nyata marikeun ta'aluk eta contohna bismillahirrahmanirrahim. Jadi jumlahna ta'aluk bismillahirrahmanirrahim nya dina pembagian fi'il jeung isim khos jeung am muqaddam jeung muakhir aya 8